yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, jalma bakal dikumpulkeun teh jeung saha anu dipika cinta ku manehanana. Maka jalma nu cinta ka ulama pasti engke di akhirat dikumpulkeun jeung ulama. Saha jalma nu cinta ka para wali Allah engke di akhirat bakal dikumpulkeun jeung wali Allah. Kusabab kitu buya terus sering amanat tanamkeun kacintaan dina ati urang, dina ati kulawarga urang, dina ati turunan urang, dina ati murid-murid urang, dina ati jamaah urang, dina ati masyarakat muslimin muslimat, mukminin mukminat. Lamun maranehanana nu teu nepi misahkeun diri ti para ulama ti para wali, rek ngajagokeun naon maranehanana namun hayang salamet di akhirat. Bayangkeun ku urang ilmu kurat karet tuli urang rek luncat ke surga begitu saja, mustahil cek urang keneh. Ku ayana kitu, maka acara seperti kieu acara anu sangat penting diayakeun, dirutinkeun ku urang sadayana, terus rutinkeun supaya ieu umat inget kana cecekelanana, inget kanu jadi idolana. Sangka para ulama ka para aulia-aulia Allah, urang syukur ke Allah Ta'ala bahwa urang ku Allah Ta'ala dipaparinan anugerah iman Islam melalui jalur para ulama-ulama anu terpercaya, para wali-wali Allah anu agung.